Bismillahirrohmanirrohim. Paslun ari ieu eta pasal sahiji. Yajibu wajib ala waliyis sobiyi ka anu ngurus budak lalaki wasobiyati jeung budak awewe al mumayyizaini anu tamyiz dua nana pami di dieu mah anu cedo dua nana tina matana. Naon fa'il tina yajibu ayya murahuma kudu marentah wali kasobi sareng sobiah bis sholati kana sholat wa yu'allimuhuma sareng kudu mapatahan atatamri ngawurukan wali huma kasobi sareng sobiah ahkamaha kana pirang-pirang hukumna sholat ba'da sab'i sinina dina saenggeus umur 7 tahun wayadribahuma wayadribu kadana margi atap wa ayyadriba jaku alat nama takdir nama wa ayyadribahuma ima wayad jadi atapkeun kana ayya muro wayadribahuma jeung kudu neungeul wali kasobi sareng sobiah ala tarkiha kusabab tinggalna salat ba'da asaroti sinina dina saenggeus umur 10 tahun kasaumin secara puasa atau kohu anu kuateun itu sobi sareng sobiah. Bismillahirrohmanirrohim. Dina ieu pasal bade netelakeun kawajiban wali artosna wali teh anu ngurus tanya ari wali teh aya dina wali munakahat gitunya syaratna nikah aya 5 gitunya hiji panganten pamegat 2 panganten istri 3 wali 4 saksi 5 ijab qabul itu syaratna nikah eta teh kudu aya itunya ngan di urang mah sok tibalik itu saksi di sapelekeun padahal rukun nikah ari panggung wah mane di 12 juta nu teu kaasup rukun nikah eta mah variasi unggul gitu nya saksi mah cenah rokok we sabungkus padahal rukun nikah teh aya saksi mah teu sah nikahna kitu nya ari henteu nyawa gedung mah teu metak teu sah nikah kitu nya kitu teh balikna teh kitu eta rukun nikah aya 5 nya rukun nikah teh aya 5 hiji panganten pamegat 2 panganten istri 3 wali wartosna wali teh anu nikahkeun genep dan saksi 4 saksi 5 ijab qabul. Tah amil mah teu kabagean, teu kaasup rukun nikah teu aya lebe mah. Eta mah pembimbing ti kepemerintahan gitu nya. Dan nu ngawinkeun mah saha? Wali gitu nu ngawinkeun mah. Eta amil mah anu ngatur administrasi ti pihak pemerintahan gitu nya ti pihak pemerintahan. Jadi sanes amil nu ngawinkeun mah wali gitu nya wali gitu nya. Yajibu wajib ala waliyis sobiyi kanu ngurus budak lalaki
lamun urang ngurus budak lalaki wasobiati sareng istri tanu ngurus budak teh namina teh wali gitunya wali nu ngurus teh aya waliullah gitunya aya nu sebutkeun waliullah hartosna ngurus tuh waliullah teh anu ngurus sapertikeun di daerah Jawa pertama-tama pisan mah kan digerebegkeunana dikembangkeunana Islam teh kusaha ku wali songo gitunya ku wali songo anu samula-mulana di daerah Jawa nya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu nu pang pertamana nyebarkeun Islam itu wali songo sebenarnya. Ieu mah wali anu ngurus budak, lain wali songo, sanes wali anu nikahkeun, ieu mah walina bimakna ngurus budak. Wajib kanu ngurus budak lalaki sareng budak awewe al mumayyizani anu geus tamyiz duanana ieu lalaki jeung budak teh. Nu kumaha ari nu disebat tamyiz? Nasabat tamyiz teh upami tuang tos kunyali tiasa kunyalira diacuk tos tiasa kunyalira ameng gitunya atos tiasa nyalira geus teu pentak pi melangeun ka urang tos teu kedah ditutuyun gitunya teu kedah ditutuyun eta teh tamyiz ngaranna atanapi dina istinja dina bebersih upami kahampangan ya omeh tos tiasa kunyalira eta tawis jalmi parantos mumayyiz tamyiz gitunya di mana-mana geus boga budak badai pamegat badai istri tur anu geus tamyiz wajib kanu jadi indung bapakna atanapi wali aya murahuma marentah bisolati kana salat. Nah mana marentah teh upami ka pamegat ujang gera salat tanyebutkeun ujang gera salat tina lisan wali bapana eta hukumna wajib wasibiati sareng ka murangkali istri upami putrana istri neng atanapi nyai mencegit tasik mah nyai gera netepan ayeuna atos waktosna duhur tawajib bahasa nyai gera netepan eta teh wajib sedangkan ari ngaran wajib saur kamari ma wa'adallahu fa'ilahu bisawab wa tawa'ada tarikahu bil iqom di mana-mana dilakonan diganjar ditinggalkeun disiksa lamun kaluar bahasa ujang gara netepan upami ka pamegat nyai gara netepan upami ka istri urang menang pahala ti Allah sawangsulna lamun tos waktuna lohor atanapi waktuna asar ka budak teu aya bahasa ujang gara salat ujang gara nyai dosa eta ngantep budak kieunya ngantep budak gitu cek di DG aya murahuma maksudna marentah nitah ka budak bis sholati kana salat eta ieu panggilan geus kewajiban urang gitunya jadi budak teh tos kitunya tos tamyiz mah jang netepan heula itu nyai salat heula malihan mah deui wayu alimahuma nomor kadua hiji kewajiban bapak teh atanapi wali teh marentah nomor kadua wayu alimahuma jeung kudu ngawurukan mamatahan atanapi mereknya ho si wali kasih sobi sarang si sobia teh kamaha kana pirang-pirang hukumna salat jadi budak teh kudu dipapatahan kudu dipasihan terang hukumna salat ujang atanapi nyai rukun salat 17 syarat salat 8 nu ngabatalkeun kana salat aya 14 sebatan hiji-hijina atanapi fardu wudu ujang nyai aya genap sebatan hiji-hijina ta eta teh kewajiban urang anu ngurus kumaha cenah lamun ayeuna urang sibuk kan urang mah sibuk ku bisnis kan ayeuna mah seueur anu disebatkeun siap kitu nya non
nampi atanapi nya siap nampi diantawisna mana para ustad sok titipkeun ka para ustad. Pak Ustad abi teh gaduh ganjaran ieu murang kali kitu nya gaduh kewajiban abi teh kudu non mere nyaho kana tata carana salat nanging abi sama hiji ku terbatas ilmuna nomor kedua ku sibuk bisnisna tapi teh bada nyangakeun we ieu teh ka Pak Ustad ieu murang kali teh pangdidikeun pangapingkeun pangmasihankeun ilmu otakna eusian ku ilmu hatena eusian ku akidah oge sakabeh badana muga hoyong di sakumaha kakadahanana seuk agama abi teh nyangakeun abi mah teu mampu kitu nya nyangakeun we abi teh ka Pak Ustad tah kitu kadahna teh sarenikeun kitu nyarenkeun tah eta insyaallah madenan rada cumpon kawajiban anu jadi indung bapa nah kitu nya eta teh hese abdi oge budak mah kitu naon di lamun muruhkeun mah di ken-kenkeun ka batur kitu ngurus budak pribadi teh hese teh di pepatahan ku urang masuk kalah hese kalah ceuri kalah naon kalah ngalawan nyikeun urang kali budak ku urang mah tapi lamun kudu lain mah kitu nya rada nerap kitu nya entong bujang-bujang bangsa urang kieu anu galaduh pasantren oge bangsa ulama-ulama putrana teh teu diuruk ku anjeunana kapasarengkeun nu lain kitu da diuruk ku urang mah kamalaun kitu ngalawan terkadang di pasantren kan nu lainkeun kitu berhasilna teh kitu nya dikanu seneskeun nya nya kantana langkung utami upami langsung kudu janten ibu ramana wa yu'allimu ma ahkamaha dina sabada umur sabaraha taun mbak dasab inina dina sabada umur 7 tahun jadi upami urang gaduh murang kali geus taju naon geus tamyiz aliasnya geus hidang yuswa 7 tahun mangka wajib urang marentahkeun kana salat oge kudu ngawurukan kana pirang-pirang hukumna salat malihan mah nomor kasalajengna wayadribahuma kudu nyepret eta si wali teh atanapi si bapa teh huma kanu jadi anak teh alat tarkiha ku sabab tingkalna salat ba'da asari sinina dina sabada yuswa 10 tahun tadi manuju 7 tahun cekapu ujang gerana tepan upami tos 10 tahun mah teu ngagugu wae wayadribahuma cepret eta budak teh ujang anu tos lohor kalah cicing wae cepret tah budak teh cepretna teh ngan goero mubarrohin ulah anu metak ngabareuhkeun ulah anu metak nyerikeun kitu nya sakumaha saru kamari nyepretna teh kenging muka ieu nya kenging muka eta kitu nya kita pret kunaon atuh pada rek nu muncul urang mah bari amak rek nurut ka samaleh teh yeuh dah licapret keunana panyepret kana budak teh wajib cek di dieu mah lajang nyepretna antawis lutut kahanap teu kenging ka luhur ieu janten naon bitis kitu nya bitis disepretna teh teu kenging pananganana atanapi digiwing ceuleuh teu kenging eta teh teu kenging disintreuk teu kenging eta antawis nana ieu na lutut kahanap atanapi dampal sampeanana upami di pasantren upami di pasantren masuk di babukna teh dampal sampean upami teh ngiring berjamaah diangkat dampal sampean plak kerjaman abdi mah gapungkur kitu nya jadi ngadidikna teh sematna teu kenging komo dikepret kitu mah teu dikepret teu kenging dijiwir digoengkeun disemet lutut kahanap wayadribuna teh alat tarkiha kusabab tinggal salat kasaumin atoko sapertikeun puasa oge sami murang kali teh cobi pirarang jang puasa ngisasih Ramadan teh yuswa 10 tahun
ngan upami teu kiateun teu kenging dipaksakeun dina saumah gitunya margi patula patali jeung kesehatanana cantacan mampu ari salat mah piraku teu mampu budak teh kitu nya kolot teh ukur 5 menit komo budak paling 3 menit gitu menit gitu. Sadaqallahul adzim.